Wow. Biasa bae, Min. Ayo non teh. Iya, arek numpang tanya, imah Mang Didin di mananya? Oh, Imam Mang Didin. Ayo kurang anterkeun Neng, tenang. Heula. Tarik-tarik bae si Amin. Nek anterkeun heula Beb, karunya batur beusi nyasap. Kebenaran. Ya Jo, anterkeun ka Imam Mang Didin. Oh, saha ieu, Mu? Iya Jo, neangan Imam Mang Didin cenah. Oh, dengan di mana Mang Didin? A. Geus Jo, anterkeun tah. Atuh siap. Bener dek nganter urang. Atuh daek jasa. Geus hayu. Hayu atuh. Min, anu colok mata siap wae. Beb. Lakon anu herang aya aing ge. Ampun Beb, ampun. Aduh. Tas ya, si Jinto mang moasa tak. Wah, mangsa aing ieu mah. Neng, ngomong-ngomong, Neng saha ngaranna? Urang can kenalan ya. Kenalkan, ngaran urang Priska. Kurang benjok. Kenalkeun urang Memet jauh dari buriin, Neng. Oh, bisa Met datang-datang ih. Cicing sia Jo, dari sangaranna, Neng. Priska, Oh, Priska. Terus ndek mana gitu ya? deka imah Mang Didin. Kayak Mamang Didin. Oh, Met, si Priska kan dengan di mana Mang Didin, makanya aku yang keda anter ya. Oh, gitu. Terus saya tuh. Enggak, Jo. Si Neng Priska mah koeng beda trikna. Mendingan sabalik bae ka ditu. Ini saya jeung Memet bae kayak Mamang Didina. Atuh hayu met. Mang. Tadi aya awewe neangan Mang Didin. Anu neangan. Saha ge? Punyaho urang gue. Saya terkenal, Min. Henteu. Tapi geulis Mang, ngabaranya di. Beuh. Aduh. Lu bener sia. Jo ayeuna ka mana ge? Kaditu ka Imam Mamang, tadi diantar ku si Benjo. Antar si Benjo. Heeh, Mang. Kamu segenya? Ongos ditu. Kira-kira sahanya? Met. Tah. Terus lang nyaho, ngeser. Yuk handap, terberep. Main. Met, kok urang nggak dieu sih? Lain habis kemen antar ke Mang Didin. Jalan, Imam Mang Didin jauh keneh. Mari istirahat tadi dia. Oh gitu jo kene. Jauh keneh. Geus duk bae heulan. Oh atuh. Ustaz, ngeles dua ya. Ulah makan kita ge, Met, kenalkan kami heula ge. Nyaho ih. Aduh, aing mah teh nyana keunjul begang nu herang. Ampun yang kasaria. Awas kenalkeun, ieu anak buah Memet. Ya, ieu seureub-beureub, ieu stompel. Poskeun beungeut. Araneh amat ngaranna. Emang arane Neng, mun kaos kieu teh beungeut gitu. Bohong nih, Neng, ngaran orang Subek. Oh Subek, urang Priska. Kenalkeun urang Latif. Priska. Geus ditu, beukeun aing ngesela yeuh. Tah si Subek bagian mulina. Duaan ka ditu. Putu tah titah bae si Mamet. Ih, Sombong ditak ku aing. Sadek lawan ka aing. Anggeus Bek, hayu lah. Gran ditu. Geus ayo gerak. Gran. Hayu. Ih. Gran. Biasa Priska, anak buah. Jo, si Amin cenah aya awewe nu neangan ka imah aing. Ka mana ieu jelema mana? tadi si antar ku si Memet, Mang. Kayak Mang Didin. Ku si Memet. Cenah teh si Amin sih anu nganterkeunna. Oh, tadi nama jeung urang. Kalah aya si Memet. Kuku hayang nganterkeun. Waduh. Dibawa ka mana nya ku si Memet? Emang can datang ka imah? Encan. Ku ieu aing mutus di imah. Wah, bahaya eta, Mang. Dibawa ke mana eta awewe ku si Memetnya? Nyaho aing bisa dibawa ka ruyuk doang eta ku si Memet. Terjadi. Priska bilang dia, jangan lupa siram. Soalnya kamunya manis. Baik. Priska, sebenarnya saha Mang Didin sih? Ponakan. Ponakan. Kira aku Mang Didin buka ponakan terus Priska. Lah, emang kunaon gitu? Teu pantes be. Kok teu pantes? Atuh Priska mah maning hurung ke sebulan. Ai Mang Didin mah hidung belum dangder. Ih, ulah kitu, hidung-hidungnya eta mamang urang. Oge, sampura. Woi, Dak. Manggil si Memet terus ya? Tuh di saung. Di saung. Oh, kerjing bikang tuh.
Wah, eta meureun bikang nu ka imah aing teh Jo. Oh, lamang masalah deui. Ai si Memet ku aya-aya bae deui. Bikang nu ka imah aing malah dibawa ka saung. Segera tangkeun itu. Di saung mang, di saung. Emang eta bikang nu kerjeng si Memet sahana Mang Didin gitu Jo? Nyaho aing ge. Teu jelas ya. Nyaho. Jo, aing pangbelikeun asal ya. Tutah titah bae. Geraan ulah sebul. Nyaho dibejakeun ka si Memet peuing sia. Non hubunganna meureun jeung si Memet. Pugu kami kita meuli es ku si Memet. Bukan sia nu dititah, kudu ditah aing deui. Loba omong geus kira ka ditu. Geraan Jo, kami nungguan ti dieu. Geus ka ditu geraan. Lo kebal-kebal. Beb hayang ngising heh. Hayang ngising. Oh, hayang ngising heh, geus tok kawawa. Oh, sira ka ditu lah. Oh. Lo kabal-kabal. Oh. Priska. Mang Didin. Oh, jadi tadi Priska anu neangan. Oh, Mang. Tapi Priska poho ieu mah Mamang. Malum terakhir ka dia naik kelas 2 SD leutik keneh. Heuh nya. Terakhir ka dia tuh kelas 2 SD. Tapi nu jadi pertanyaan anak, kunaon ieu ponakan aing dibawa ka dieu ku si Amet? Ngareureun heula, Mang. Kan ka imah Mang Didin jauh. Karunya Priska bising capeun. Jauh cenah. Dasar alasan bae sia mah. Nu sae Priska balik ka imah Mamang. Kadang heula, Mang. Keur meuli es aja si Priska. Tadi urang nita si Tompel istri peureup meulikeun. Es doang ta, Met? Heuh, Mang. Waduh. Teu sakali meuli kopina atuh. Mang Didin hayang ngopi tah. Aduh lah, aing hayang ngopi geus saminggu aing can ngopi ya. Oke, dibelikeun ku urang, Mang. Asal ulah kabaliknya. Bener, Met ya. Oh, serius. Haus segera meuli kopina ka ditu. Oke, tungguan ya. Bisa. Video lah nya. Mamang hayang ngopi heula yeuh. Oh, atuh. Ya, Esna. Tah, pinter si Jo. Geus aja deh. Ayolah. Aing ilu ka ajen meureun. Ulah sia mati di bae. Nyaho. Geus mah ditah aing tapi aing ulah ilu. Jin Tomang, bikang nu tadi kemana nu hurung herang? Tuh di saung cenah jeung si Memet. Jeung si Memet. Oh, Wah, aing ulah sampe eleseak ieu ku si karung beas. Eta barang bagus ulah sampe lolos. Paling eta. Wah, rangel meuli es doang ge. Ngantuk bae. Gas itu pada meuli kopi ya. 2 menit ya kudu bawa ka saung. Oh, Met. Gerar bawa omong. Pek ya bae, aing capek. Ih, sumbung aing ge, aing capek. Woi, Gran, 2 menit datang, semek dos juga behan. Gran. Kebal amat sih, Mang. Teu nyaho kemana meureun ieu meuli kopina. Ieu Priska esna. Nuhunnya. Met, kopina mana? Kudu Mang kudu beulekeun ku budak. Kebal di bae ieu mah. Halo baby. Udah jauh. Naon di siap buba baby. Ulah mau eta bibir. Nyaho kudu jahit bibir Mang. Oh, kudu nama. Mang Didin, emang eta sana Mang Didin kitu? Ponakan aing deuk naon sia? Oh, ponakan. Geus ditu mabur sia loba laleur aya sia mah. Eta sianan aing bangke meureun. Oh, kos bangke orai sia mah. Jo, manggil si Amin sia. di saung si Amin mah. Di saung. Oh, jeung barudak keur di saung. Oh, geus nuhun. Oh, Bris. Ngomong-ngomong, aya perlu naon sia datang ka dieu? Iya, Mang. Sare kabejaan ka Mamang. 2 minggu deh Priska rek nikah. Oh, sia rek nikah. Jeung urang mana nikahna? Yang orang Jakarta, Mang. Boh. Orang kota tuh. Met, kopi nak. Mantap kopi aing ya. Naon lah. Met.
Pan sia tadi nek meulikeun kopi ka aing. Terjadilah, saya terakhir kawin. Udah kawin. Teu bisa gitu. Nah, emang is. Itu kopi aing. Oh, saya nggak bohongan aing. Tadi mama nak kissing ke aing. Ampun, Ben. Ampun. Aduh, ampura, bang. Hei, Met. Harap jadas ya.